Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ayu Galunggung, masih bersama kami ya. Ini kita lagi jalan-jalan menikmati alam pedesaan ya. Cigalontang. Ya. Terima kasih.
suatu hari tak kurang kongsi merasa ada mendakan cinta nyaran dekanan pengharapan moga baca ingekanan. Lebah
didinya urang duaan harta ledakan lisan ngukir janji yuk sakit rek ngahontang pangharepan nyantena di hati negaranya kembali tak tresna kali janji yakin pasti mimpi ulah udar deui ombak laut pakai dulan jadi saksi cinta orang ombak laut pakai dulan jadi saksi janji orang.
rasa geger, hayang gerak deket, rasa liung gandrung diri kape dangdung, semu malang layung, hayang gerak tepung, semangat celayang ngawang-ngawang nyipta rasa anggar jumanehna keimpungan malindung anteng mayung nampurkeun rasa batin kadirina harepan geus jadi angkahan rasa moal asna jan anggar jumanehna lamunan bumi jadi kenyataan maratas jalan keabadian jeung dirina, lamunan bumi jadi kenyataan maratas jalan keabadian jeung dirina. Kudu kasaha nya atuh kudu ka mana, mapai laratan nu jadi bapa, rek nu jadi indung ngan ukur kecelak cisoca, kawas nu teu wasa rek balaka. Kidul hakaler kulon wetan didatangan, suwung weleh teu aya laratan, naon aya naon nu jadi marga lantaran, duh teung teuingeun nu karandapan. Hirup cuang cieun kasahanya kudu mumpang, hate tumanyaku penasaran, dimana ayana dimana laratanana nu jadi bapa, mun teu mah aya dimana atuh dimana diri rek bakti pulang terima, baheula keleutik ayeuna incak dewasa, can kuwesi apal kanu jadi bapa. Kidul hakaler kulon wetan didatangan, suwung weleh teu aya laratan, naon aya naon nu jadi marga lantaran, duh teung teuingeun nu
bapa. Hirup cuang cieun kasahannya kudu numpang hate tumanyaku penasaran dimana ayana dimana laratanana nu jadi papa mun teh mah aya dimana aku dimana diri rek bakti pulang terima baheula kerleutik ayeuna incak dewasa can ku si apal kanu jadi bapa.